ngadadak cager huntu si teteh di bere ieu mah. Da dipelongkeun pas keur ngaji ge menikot nyoh nyeh nyoh. Aduh syukur atuh ari tos cager mah. Lada-lada oge digayem weh daraos. Nyieun gehu pedas caritana mah. Ari gehu teh gede huap atawa nepi tahu toge. Sabab ieu mah eusin aku engkol jadi lain gehu tapi takol. Tahu engkol. Seperti biasa sayurannya harus dikumbah-kumbah dulu ya. Biasa we samarana mah bawang beureum, bawang bodas, cabe, muncang, uyah, pecin, royco, ladaku weh sewajarnya. Hegrenos tumiskeun weh sing nepikeun ka wangi. Engkol mah tumisna teh setengah mati. Enak mah pake tahu Sumedang tapi kusabab jauh kudu ka Sumedang jadi nyanu aya weh. Basi heudek tahu nanaon oge. Ulah so tahu weh adang. Meni asa kuwararaas kitu ningali tahu di lainnya urang ieu nyieun video sepanjang-panjang. Dulur urang masinin okom. Pokna teh esa buru geranyeun konten. Meh kabeuli motor 2 ciga tetangga cenah. Terus salila ieu urang ieu keur nyieun naon? Nya nyieun gehu sih. Batuk-batuk ge nyieun gehu we da atuh teu lengkapnya lamun buka puasa teu jeung gorengan. Komo jeung salaki mah adang salaki. Bes di sini aku pakai kunyit ya sedikit biar apa? Biarin. Ya biar tambah cantik atuh. Meh teu sepa ciga beungeut nu keur ditagih hutang. Aduh meuni geulis kitu adonan urang. Dek ngadonan teh sing pas kana hate. Jeung ngagoreng namun minyakna geus panas. Soalna lamun minyakna tiis mah moal asak-asak. Bolak-balik sampai bego. Lah dibolak-balik ya tangkeun we. Mun geus asak mah jadi naon? Jadi gehu crispy.